Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios Jaka Sagara si Anak Laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kandongeng Mang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep-sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaha terasna ieu carita si Jaka Sagara si Anak Laut. Sok kaparayun sadayana. Si Jaka nuturkeun kisariban anu lumampah rada anggang di sisi basisir mah teu kacaturkeun di jalana duana teh geus anjog ka tengah leuweung. Di eta tengah leuweung teh katempo aya batu anu ngacungkiring ka cida gedena sok disarebut batu gajah. Dina eta batu teh aya guha anu teu pati jero. Didinya si Jaka teh dipernahkeun dititah diuk pikeun ngamimitian di acara tapa. Sok ayeuna urang ngamimitian diajar tapa. Eta reng hapa napas nu kaluar jeung nu kajero teh sing karasa. Aya daya kakuatan anu lemes. Lain ngan saukur angin wungkul nu disedot jeung dikaluarkeun ku maneh teh. Jadi uing teh kudu diuk di dieu we nya. Bari merhatikeun napas jeung ngarasakeun napas ki. Bener pisan, maneh teh cicing we di dieu sing tenang, rarasakeun perhatikeun eta napas. Lantaran lian ti angin anu kaluar asup, aya kakuatan lemes anu mangrupa daya kakuatan. Pama urang museurekeun kakuatan make tenaga. Kapan osok nahan napas? Didinya napas teh ngandung kakuatan. Jadi kitu nya horeng teh. Atuh meureun uing teh kudu merhatikeun napas we bari ngararasakeun. Tapi lain ukur ngararasakeun wungkul ayana eta kakuatan ki. Lain ukur ngarasakeun kakuatan, tapi ngarasakeun hirup. Ngarah karasa aya nu hirup. Aya nu ngahirupan nyaeta nu maha hirup, nu maha kawasa, nu gaduh daya jeung kakuatan anu hakiki. Sing nepi ka rasa manusa mah teu boga daya jeung upaya. Anging ku kersana mantena nu maha hirup, anu gaduh sifat hirup nu ngusik malikeun urang. Jadi kitu nya. Sabaralila atuh uing. Tapa dia guha teh ki. Waktu nama teu bisa ditangtukeun sabaralilana. Kumantung maneh wae. Nepi karasa kosong bersih karasa usik malik. Diusikeun obah diobahkeun. Nalika geus eueuh pangakuan diri. Jadi lila mah gumantung kumaha uing atuh kitu mah. Heug lah ki. Mudah-mudahan we uing teh gancang ngarti, gancang bisa lah. Nya mudah-mudahan wae. Jeung deui maneh teh kudu misahkeun rupa-rupa kakuatan. Mana anu hade, mana anu goreng. Nu hade sumberna tina kabersihan hati jeung pikiran anu bersih. Kaituna teh tina nur. Sedengkeun ari kakuatan anu goreng tina hawa nafsu, tina daya iblis
sifat setan anu ngalir dina geuti sumarambah dina bayangan cik dina pikiran anu sok luar leor jika orai mata klieur. Lamun pikiran geus kaanci ka nafsu bakal kamana kae karep ateu paguh aturan. Lantaran nafsu mah lamun leutik macok gede ngaleg-leg itu kabas orai we. Kukituna luak leokna pikiran kudu bisa dikadalikeun. Nah kumaha carana ki pikeun ngadalikeun pikiran teh anu cek aki teh sok keluar leor jika orai kamana we karepna hese diaturna. Memeh bisa ngadalikeun eta pikiran kudu dikanyahokeun ku maneh. Lamun pikiran mah jiga budak anu masih keneh bolon teu kaop dibere cocoan sok anteng. Contona wae lamun jalma dibere kasusah pikiran teh mau cocokana kasusah. Lamun diberi kasenangan pikiran teh mau cocokana kasenangan. Kitu sifatna pikiran teh sok anteng manteng kamana karep. Sok komo lamun geus katumpakan ku hawa nafsu mah bakal anteng kumalayang ngalamun panjang lamunan kaitu kadieu ngabayang marakayangan hanteu bisa cicing ayang-ayangan. Pikeun meruhkeun pikiran teh salah sahijina ku cara merhatikeun kaluar asupna napas. Sina eta pikiran teh cicing kabebenjokeun hanteu luak leok kaitu kadieu. Oh, jadi uing teh kudu merhatikeun kaluar asupna napas we. Tiap renghap ku uing kudu diperhatikeun. Nya kitu Sujang. Geus ayeuna mah sok keur mimitian diajar tapa. Useurekeun hati pikiran kana kaluar asupna napas. Nya heuglah ki. Uing arek ngamimitian tapa. Tapi kapanan can kanyahoan sabaraha lila-lilana uing aya di jero guha. Kumaha atuh si emak meureun dedeupun ka uing. Ulah salempang sing jongjon. Keun eta mah urusan aki. Ku aki bakal dibejakeun ka indung maneh. Lamun maneh teh keur tapa aki anu nitahna. Kitu cenah mitra tuh teu loba catur. Geus kitu mah eta si Jaka Sagara teh ngamimitian we tapana. Museurekeun hate jeung pikiran bari merhatikeun kaluar asupna napas. Sabada nempo si Jaka Sagara geus ngamimitian tapa mah. Aki sariban mah laju lunta ninggalkeun eta reuweung. Rek ngabejaan Nyi Sari we anu aya di lembur ujung genteng. Poe kahiji si Jaka Sagara teh geus ngamimitian tapa. Manehna teh ngatur kaluar asupna napas. Perhatikeun ngararasakeun karasa napas teh asa berat. Sakedapan mah atuh si Jaka teh mani ngahuleungna cenah napas teh mani berat-berat teuing. Tapi sanajan kitu nyobaan deui we ngatur napasna, hate jeung pikiran dipuseurekeun. Kakara oge sababaraha kali tarikan napas. Betul kadenge we sora lambak laut anu pating jelegur. Aneh dedengeana teh bet ngadenge kawas di sisi basisir bae. Nah, cenah kapanan dirina teh aya di leuweung. Tapi ieu sora lambak mani kadenge pating jelegur. Lian ti sora lambak iwari mah kadenge sora manuk laut anu direcet di sarada. Si Jaka teh atuh beuki kawer. Kadenge sora lambak anu pating jelegur jeung sora manuk laut anu disarada. Aneh, kapan ieu teh aing teh aya di tengah leuweung. Tapi nah kadenge sora di sagara, sora di laut. Teu kaharti kaya kieu mah.
nah hati mana eta sora tehnya euy. Ngaganggu wae aya kieu mah. Tapa teh moal kaur dara atuh. Tapikeun ku aing bakal dipopohokeun lah. Moal arek didenge. Sok sanajan si Jaka teh henteu ngarti kana naon rupa anu geus kadenge kumanehanana. Si Jaka nyobaan mapalerkeun eta sora. Rek moal didenge we cenah rek neruskeun musirkeun hate jeung pikiranana. Silana beuki menengko wae leungeun kenca katuhuna ti diteundeun dina luhureun ping-ping. Bari musirkeun deui hate jeung pikiran anu leuwih hade. Mateni bebahanan catur deria. Angen-angen sir budi cipta rasa. Kakara oge menang sababaraha menit geus kadenge aya sora sagara jeung lambak anu pating celegur beuki tarik. Sora manuk beuki recet. Tapi ku si Jaka teh kiwari mahan teu didenge. Jongjon we berhatikeun ngararasakeun napasna. Berkah sora lambak jeung sora manuk laut teh kiwari manggis ngalaunan. Malahan maka salang kasilih ku gaganti ku sora Kisariban. Nu kadenge cacarita luka ting ti wanajo da pugu kapan Kisariban mah keur mulang ka pilemburan. Sora tanpa katinggalan. Ulah kaget sujang. Sora sagara anu kadenge. Eta teh netelakeun. Lamun dina diri maneh teh aya kakuatan anu sumberna teh ti laut atawa ti sagara. Tapi kahade mah ulah kabawaku kalurana lambak sagara. Ulah kaweur kurecetna sora manuk laut. Sing manteng sing anteng. Eta kakuatan sagara teh bisa jadi kahadean, bisa oge jadi mamala nu ngadatangkeun kagorengan. Kukituna teuneun heula eta kakuatan sagara. Nepi ka maneh bersih geus bisa misahkeun milah jeung milih, nangtukeun mana salah jeung mana anu bener. Kitu ceuk eta sora Kisariban teh. Atuh ari ngadenge kitu mah eta si Jaka sagara teh anteng deui we musirkeun hate jeung pikiranana. Beuki husu we teu galideur sora-sora ti sagara teh henteu didenge. Lila kalilaan mah eta sora-sora ti sagara teh leungit. Duka teuing ka mana. Ayeuna mah urang caturkeun si Jaka sagara teh geus aya 2 poena tapa teh. Dina peuting eta kaayaan disabudeurkeun guha teh atawa di wewengkon Batu Gajah. Karasa hawa teh mani nyecep tiris, beda jeung hawa kamari anu karasa hareudang bayeung ya. Mitra kaum dangu, sora-sora satu peuting reang dipateremalan jeung barabaturna. Jangkrik jeung cicir teh sidik nama patarik-tarik ditempas ku sora cari cangkas jeung gaang anu ngaheang. Hawara-hawara sora manuk lok-lok jeung koreak maningelak. Tapi keur Jaka sagara mah sora-sora di luareun guha teh henteu kadenge. Da puguh beuki husu tapana teh. Si Jaka oge henteu nyahoeun lamun di luareun guha teh aya nu ngacuring kang ngabaleg-bagi hideung. Teuing ti mana jolna nyau-nyau geus ngadeuketan ka lawang guha. Katempo panonna teh mani ngempur hurung kawas nyorot cika batre merhatikeun ka jero guha. Gerem sorana teh matak paur. Geus kitu mah muru asup ka jero guha. Sedengkeun di jero guha anu poek maradong si Jaka sagara teh diuk sila mani maneko. Husuna keur anteng tapana teh henteu galideur. Ukur merhatikeun tiap renghap napas, kawas nu geus teu malirek kana kayaan sejen.
Basa eta anu ngagerem asup ka jero laju we ngadangong di hareupeun si Jaka Sagara. Ungas ingus kawas ucing gerem ngagereman deui soranana teh beuki tarik. Ngadenge sora anu ngagerem sakitu tarikna mah atuh si Jaka teh asa digarewahkeun. Kiwari mah perhatian teh jadi hebat, merhatikeun ka makhluk anu anyar datang. Najan kaayaan poek maradong bari jeung cirim anu ngagerem teh hideung ngaboleg-boleg ukur ka tempoe panonna anu nyorot. Si Jaka manehna teh merhatikeun nalak-nalak. Nah geuning cenah jiga ucing gede eta mah. Eta ucing gede teh sok disarabut kereud atawa macan hideung. Nempok itu si Jaka teh rada ngageter we hatena teh sieun. Lantaran geus bisa dipastikeun datangna eta kereud ka jero gua teh pasti bakal ngarogahala. Ngan bae memeh si Jaka cengkat kadenge aya sora, teuing sora saha da puguh teuing ti mana cirimna. Teu jelas kadenge ti mana-manana. Kieu cenah cek eta sora teh. Ulah ngejat Jaka, maneh miboga getih sagara. Kudu tagen lir batu karang, ulah unggut kalinduan, ulah gedag anginan. Sing jejem tong aya rasa kasieun. Aneh sabada ngadenge eta sora mah hate si Jaka teh teuing kumaha bet jadi jejem we. Jeung deui han teu boga maksud pikeun ngejat. Moal arek lukai tina tapana. Laju wae neruskeun di tapana teu malire ka eta kerud anu terus ngagerem kawas anu nyingsieunan. Eta kereud basa nempo si Jaka hante sieunun. Kawas-kawas anu hante malire ka dirina. Kiwari eta kereud beuki ngadeuketan. Letahna lel-lelan ngaletakan sakujur awak si Jaka Sagara. Tapi anu diratakan mah jongjon we hante noli atawa ebat tagen we rasana museur lir rasa cai laut anu hamo bisa dirobah najan naon wae anu datang. Geuningan kereud teh ukur nyingsieunan wungkul, ukur ngagoda wungkul, nguci ngarah ebat tina tapana. Hanteu boga maksud bikeun ngarogahala. Jeung deui sanyana lamun segenyaho mah kapan eta kereud teh lain sakereud-kereudna mangrupa celmaan makhluk gaib anu ngageugeuh di eta patempatan nu boga pancen bikeun ngajaga we eta batu gajah. Nu ngaranna teh nyaeta si Kumalang. Ari pagawean si Kumalang teh ngajaga eta batu gajah nu kecil gedena. Pon kitu deui sok ngaganggu kanu keur tatapa. Malahan mah teh saeutik anu mangpret kabur lantaran hanteu kuat atuh. Di deukeutan malahan mah dikoda ku eta si Kumalang anu sakitu pikasieunana. Kulantaran si Jaka mah tagen atuh si Kumalang teh balik deui ka sarakanana. Teteh geuningan cenah eta budak teh aya ku husu naker, henteu unggut kalinduan, henteu gedag kaanginan. Caturekeun deui kanu keur tapa. Si Jaka teh hae kiwari mah geus tagen we. Malahan meuleui husu tapana teh cacap nepi ka isuk eueuh kajadian naon-naon. Kiwari mah ukur karasa we beuteungna teh anu beuki lapar. Di korona beuki garing. Tapi ku si Jaka teh ditahan we rasa lapar jeung haus teh. Dilaku kalilaan mah eta rasa lapar jeung haus teh mimiti leungit. Samalah sukuna anu sila teh kiwari mah geus karasa baal, geus liwat tising seureumeuan, geus teu karasa naon-naon. Asahan teu napak we. Napasna beuki hampang. Pikiran tadina liar kawas orai teh kiwari mah geus tunuk. Karasa aya rasa tingtrim, jeung karasa ayeuna mah aya geteran-geteran kakuatan, karasa aya sifat hirup, karasa aya anu hirup anu bisa ngusik malikeun geuningan manusa mah teu boga daya jeung upaya, anging kudrot jeung irodatna nu maha kawasa. Di dieu naon anu kungsi dicaritakeun ku Kisari Bante geus kahontal. Si Jaka geus lulus dina sajroning lakon tapana. Dina kaayaan gitu,
Kisariban datang deui nepungan bari ngageingkeun ngarah lugay tina tapana. Geus jang, ayeuna mah geura lugay. Kiwari maneh teh geus bisa, geus lulus tina tapana. Nya atuh si Jaka teh beunta bre. Di lawang gua teh geus kasampak nangtung Kisariban nu jadi guruna. Si Jaka sagara teh nyobaan cengkat lelaunan, tapi karasa taya tangan pangawasa leuleus. Sukuna karasa sing sireumeun anu pohara. Baal nakar teu karasa naon-naon. Ngan bae si Jaka teh inget kana Purwadak si museurekeun kakuatanana. Ucara nahan napasna. Lila-lila karasa sukuna teh jadi haneut. Nu sing sireumeun mimiti leungit. Ayeuna mah sukuna teh geus mimiti puri dewe tanagana ayaan deui. Jung cengkat lelaunan. Alah, si Aki geuning geus ngageingkeun. Aduh. Tapi maneh hese cengkat oge. Sapikeun lalagunan we, da ayeuna mah geus aya tanagaan deui. Carik jeuk si Jaka sagara teh lalaunan kaluar ti jero gua. Nah, ieu uing teh geus lulus kitu Ki. Pangna digeingkeun ku Aki teh. Nya sujang tapa teh geus cacap. Geus lulus. Ayeuna mah urang tinggalkeun ieu gua. Sok ayeuna mah tah geura inum. Ieu cai dawegan ngahaja meunang mawa Aki. Jeung deui ieu geura dahar heula. Ngarakayaan maneh teh pulih deui tanagana. Nya heug atuh Ki. Aduh, maneh seger jika nama ieu. Nya teu kuat ieu aduh. Ti karo uing maneh tuhureun kieu. Cik atuh urang inum ku uing Ki. Laju we dawegan teh diinum ku si Jaka sagara maneh nikmatna keur. Maneh ngalektik. Geus kitu mah teu antapara deui timbal meunang mawa Kisariban oge dipurak. Celebak dahar. Kawas anu kokoroe da puguh kapan geus tapa atuh. Geus aya kana sababaraha poenahan teu manggih dahar. Sabadareng sedahar mah kalawan tanagana geus pulih deui. Si Jaka sagara jeung Kisariban teh naringgalkeun eta leuweung. Balik deui ka lembur ujung genteng. Basa tepi ka lembur ujung genteng puguh we pikeun indungna si Jaka sagara manyata nyesari maneh bunga naker. Lantaran anakna teh kiwari geus aya mulang. Laju wae atuh dibageakeun. Wilujeng sumping Aki. Geuningan parantos beres tapa teh. Kumaha Jaka? Nah geus lulus tapa teh. Parantos mak. Uing teh geus cacap tetapa teh. Emak milu bunga ujang. Teteh lah geuning maneh teh bisa lulus tina tatapana. Ayeuna mah maneh teh bakal riung mung pulung deui jeung emak. Puguh emak teh asa leungiteun ujang. Si Jaka sagara geus rengse tapa. Tapi lain nganung harti bisa cicing di lembur. Kalawan bebas ulin. Si Jaka bakal dididik deui. Bakal digembleng ku Aki. Sing inget Nyai. Si Jaka teh ditakdirkeun bakal unta. Bakal pajauh jeung si Nyai. Kukitu nanti ayeuna kaharep kudu siap-siap. Si Nyai teh bakal kaleungitan. Basa ngadenge caritaan Kisariban sarupa kitu. Hatenya sari teh atuh maninggal lenyap kaget. Lamun nya kitu katang tuanana, geus teu kabayang ku Nyisari bakal ngarasa kaleungitan da puguh ka si Jaka teh atuh geus nya. Geus embung papisah. Ngalares Aki. Pamipun anak teh bakal jauh sareng abdi. Saupamina kedah ngajauh ti sim abdi abi teh berat. Berat puguh abi alim. Dugi kapat tebi sareng pun anak. Kudu bisa narimakeun kana katang tuan. Si Jaka teh kudu ngumbara. Kukituna ayeuna teh keur digembleng ku Aki. Lantaran hiji waktu bakal miang. Geus moal bisa dihalangan. Sing inget si Jaka teh kapan ukur anak panimu. Si Nyai ukur ngagedekeun ngurusanan. Teu bisa ngahalangan kana takdir si Jaka. Kukituna ulah arek leutik hati.
Da lain arek ditinggalkeun maut, tapi si Jaka teh bakal ngumbara sejang ngajalankeun dharma. Tah kitu Nyai. Mitra kaum dang waktu eta Nyi Sari teh ukur ngahuleng we ngaraga meneng. Geus kabayang lamun engke si Jaka teh geus waktuna bakal mihang ninggalkeun lemur, bakal init ngumbara ngajalankeun dharma. Mitra waktos naparantos teu nyekapannya. Sagala urang tuna jejara carita si Jaka sagara si anak laut duwi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh sim kuring mangnana nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Apuntenna tina sadaya kakirangan mang saweran undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.